masa hayang udud ieu teh euy. Ah, kabeneran aya jelema di saung euy. Urang pentak ku deui ududna. Ah, kabeneran euy aya di dieu geuning. Lain urang teh ngomong Hewa ngobrol wah. heueuh nya teh hayang ngobrol urang teh tapi ududna ieu teh. Oh, sarua wah euy. Buru-buru ngilu buru ka bapak orang ningali nu keur garawe itu keur narahaon eta manusia dijitah gawe ngagasrok karta ngajar dog karek jam 8 itu astagfirullah Bodoh dua orang oge teu barang bawana naon tawa euy. Di kacamata udah maklum panarana siga ieu teh. Cing tua udah dua. Sugan aya wasa hiji mah euy. Kapan tadi teh urang teh ngomong wa hayang udud. Kebeneran di dia aya jalmana. Tak urang teh yang mentak udud tadi nama ka dia teh wa. Urang teh suganan tadi nama kitu. Agak mah sarua nya teu boga udud. Tuh meureun kumaha aja mah bisa udud rek meureun ya. Sugan we satadina urang teh. Tadina mah memang ngagasrok teh yang udud heula ngeunang siga batur. Tah. Ini nikmat di mana we wa jewang wa. Alhamdulillah euy nya. Ge kudu nu kieu wa kahayang teh lain dunungan teh ngan mere jaya bual we. Geus kosal urang teh wa. halus karek jam 1 kieu gasrokeun can naon Gedang we ngesot wa euy ieu teh wa. Gawe kirungkat gedang wa kudu dijodang kita. Karek jo jam sabaraha ye wa?